Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dzikrak al-ayat. Wa qala habibuna al-karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah wala fakhra. Al-hadis. Al-mukarramun, para kiai, para guru ngaji nukusim kuring dimulyakeun pisan, wabil khusus keluarga besar guru urang sadayana almarhum almaghfurlah Abah Soleh, wastana Kiai Haji Ma'mun, Kiai Haji Badru jeung nu sanesna. Ngan tadi kula sasalaman kolotan Kiai Badru nya jeung Ki Ma'mun mah kolot Ki Badru teh loba hutangna meureun nya. Urang doakeun para kiai mudah-mudahan dipasihan kasehatan, dipasihan panjang umur, pikeun nyangan urang sadayana, wabil khusus guru pangajian urang Kiai Asmaul Husna. Kasepuhan ieu kampung nu kusim kuring dipikah hormat, aya Bapak Sudin Bewok ngan geus meuli rontok bewokna. Bapak Sudin Bewok aya tadi ge di mushola ngan geus carang bewokna kolot meureun. Aya Bapak Jaro sakara Bapak Jaro Rohim, kumisna mah gede. Kumis nama gede dan dijele dina tampangna, kos tampang teu boga duit tuh. Hadirin jamaah maulid, bapak-bapak, ibu-ibu, sakumna muga-muga urang kabehan dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkung tibayun sadayana puji kagungan zat anu maha suci Allah Rabbul Izzati. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina peuting ayeuna sim guring tiasa silaturahmi ka ieu kampung Picung, walaupun keur ngumpulkeun lelembutan keneh ieu di jalan kemana pohon ya, ayo ka di ka mana ya, ke masjid
oh. Masih dia hanya baragi ngabuburit panika dia. Oh. Ya Allah. Alhamdulillah sim goreng tiasa silaturahmi ka dieu walaupun geus rada penting. Karena kahiji muludan di Cilejet ayeuna di masjid. Saking ku cinta-cintana kula ka uduk picung. Aing mah ieu muludan di tanggal hiji datang ka tanggal 20 datang ke tanggal 25 terakhir berarti kula muludan kuari di Picung mimiti kula sal muludan di suguhanana sate muludan deui di suguhana sop berarti kuari terakhir auduk doa penutupna auduk emang eta mah pokolot urang dek kukuman uduk kajen kukuman. Mudah-mudahan ibu bapak nu geus mararasa kuduk kabeh dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Cek Ibnul Juji sedekah mulud mah kumaha niatna. Lamun orang sedekah mulut niatna hayang lancar usaha insyaallah diberi kelancaran. Lamun orang sedekah mulut niatna hayang laku dagang maju dagang insyaallah bakal diijabah ku Allah. Mun urang sedekah mulut niatna hayang boga anak soleh insyaallah bakal diijabah ku Allah. Mun urang sedekah mulut niatna hayang babari nyandung kumaha Pak? Asa nafas saya mulut. Ya Allah ya Rabbi, hadirin jamaah rahimakumullah. Urang mimihna maca Fatihah heula kanggo pejuang-pejuang Islam nu kuari keur perang di Palestina. Bu, nyaho tante di Palestina keur perang? Nyaho. Dek ngirim uduk. Urang ngirim tenaga teu bisa, ngirim senjata teu bisa, ngirim harta teu bisa, urang ngirim Fatihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kangjeng Nabi teh pangkasep-kasepna jalma. Moal aya jelma nu diciptakeun ku Gusti Allah kasepna ngaleuwihan ti Kangjeng Nabi. Sanajan Kangjeng Nabi Yusuf kabejana kasep jeung Kangjeng Nabi mah eueuhna naonan. Kasepna Kangjeng Nabi mun urang keur haus ningali Kangjeng Nabi langsung seger. Keur lapar nyeuleuh Kangjeng Nabi langsung seubeuh. Coba bandingkeun urang keur seubeuh nyeuleuh ieu tah. Senep. Hulu angen nyeri. Ya
Allah. Ialah Kangjeng Nabi ku Gusti Allah diciptakeun pahara kasepna, tapi kakasepan Kangjeng Nabi teu pernah dicaritakeun secara kos Kangjeng Nabi Yusuf. Jeung Kangjeng Nabi teh pangulya na makhluk sehingga dibandingkan ke jeung Nabi Adam alaihi Kangjeng Nabi Adam asalna di sorga. Urang kabehan ieu turunan Nabi Adam, lalaki awewe kabeh turunan Nabi Adam. Leju nu bakal aya di dunia turunan Adam geus aya di tonggong Nabi Adam. Berarti urang pernah cicing di sorga. Mudah-mudahan engke urang balik deui ka sorga. Amin ya rabbal. Eta Nabi Adam di sorga ngalamun beki tepuguh hayang nginum tepuguh nginumna, hayang dahar tepuguh daharna, hayang hees tepuguh hees. Kangjeng Nabi Adam mah di sorga sare. Engke urang lamun ka sorga engke yo engke moal sare di sorga nundutan ge moal nundutan ge seger di sorga mah moal aya nu asam urat, moal aya nu encok, moal aya nu nyeri sirah, komo bisul mah ya. Jeung di sorga mah di sorga moal aya nu hideung, moal aya nu putih, komo nu pesek mah geulis kabeh. Sanajan urang picung geus datang ka sorga mah moh-moy. Lalakina asep. Ya Allah ya Rabbi, hadirin jamaah rahimakumullah, antara sare jeung teu Kangjeng Nabi Adam ku malaikat Jibril dicokel igana nu beleh kenca trek dicokel titah ku Allah trek cokel sanggeus dicokel igana diangsongkeun ka Gusti Allah, maka cek Allah kun payakun, jadilah Siti Hawa ibu urang sadayana. Allahu Akbar. Begitu Kangjeng Nabi Adam sadar, saya mulailah tentrem hatena. Mantekan lalaki mun hayang tentrem hatena kudu boga awewe nya. Pemuda mun hayang tentrem kawin, lalaki mun hayang tentrem geus hiji tentrem ngan ieu awewe diciptakeun ku Gusti Allah tina tulang iga nu bengkok, tina tulang iga nu bengkok, nupang bengkok na tulang iga, itulah bahan diciptakeun awewe. Mantakan awewe mah ye punten dilempengkeun moal bisa moal kajen tu kumaha ge. Laju kumaha atuh carana kos turutan Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Carana Kangjeng Nabi Adam nyaho bahwa pamajikana menang nyokot di tulang iga nu bengkok ku Kangjeng Nabi Adam teu jarang di sorga keneh. Waktu di sorga keneh selalu ditawaran pakaian nu baragus, kadaharan nu meunah. Bahkan ku Kangjeng Nabi Adam perhiasan sorga dibikin ka Siti Hawa. Nah itu iga awewe bakal kacanajan bengkok bakal kajilina ngeunah. Mantakeun sing ade turutan Kangjeng Nabi Adam
mun awewe keur manyun geus ulah dinasehatan ulah diomongan neng masya Allah kudu sabar neng masya Allah ya kuari kerja ekonomi urang kudu sabar jelema sabar teh disayang ku Gusti Allah bakal kumaha we ngomongna kayak keur jadi ustadna ya carana turutan Kangjeng Nabi Adam bawa ke pasar Kemis belikeun emas cager mal bu cager terus salah abah urang betul lila-lila Kangjeng Nabi Adam di sorga lila-lila cek Allah Adam Hawa maneh ulah ngadahar hiji buah anu dilarang kukula eta tangkalna eta buahna ulah didahar Gusti nya mohon Gusti cek ibu Hawa teh ka pancen di sorga mah bebas tapi kunaon urang teu beunang ngadahar dahar yuk udukna geus asah kucan kula kaget tadi gadeng kabulu Yaman wih serem amat nih kabulu Yaman orang uduk tanyalah watak awewe mah kitu batakan lalaki ulah pusing pasti awewe mah kitu bae kapuriu kumaha eta ku Kangjeng Nabi Adam diturutkeun hayu neng hayang ngadahar eta mah hayu mandakan mun awewe ngajak kapuriu turutkeun naik motor nyeklan sana kenceng alinya lewat ke Cilongok set kapuri hayang naon sia omong pamajikan ngajakan kapuri hayang naon sia kak nawarana kitu amat aing mentegas baso kak siap hayang barham mangkok si baso jeung aing tapi salila ngadahar nu buleun keneh berarti akur jeung batur teangan baso nu segi opat ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah singkat cerita Kangjeng Nabi Adam alaihi salam Kanjeng Nabi Adam kulantaran ngadahar buah larangan diturunkanlah ke alam dunia maka Kanjeng Nabi Adam minta hampura salila 40 tahun sujud tehudang-hudang Allah kunaon eta pencet musik kasandingan doang jangan kebaso macam-macam barima baso punya Masya Allah saya baso beranak lewati kula karinya tah baso setan macam-macam gedeng deui mah soto iblis uduk kuntilanak langsa tahun ku Gusti Allah diantepkeun 2 tahun diantepkeun 30 tahun ku Gusti Allah diantepkeun geus 40 tahun Kangjeng Nabi Adam ngomongna kieu Gusti ku hak Muhammad panghampurakeun dosa kula
Cak Allah dam pensia nyebut-nyebut ngaran Muhammad nyaho di mana sih ya? Cak Kangjeng Nabi Adam kula diciptakan langsung ku Gusti, dirohan langsung ku Gusti, laju kula titah tanggah ku Gusti. Begitu tanggah kula ningali di aras ayat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cak Kangjeng Nabi kulantaran sia nyebut-nyebut ngaran Muhammad maka dihampura dosa sia ku aing. Mantakan mudah-mudahan urang kuari ngarayakeun muludan dosa urang dihampura ku Allah. Amin ya rabbal alamin. Laju Nabi Adam rumah tangga anakna ngabadeg. Bahasa picung tengah badeg. Mun bahasa Cilacap mah seueur. Pan kapisah ku kali eta. Kali Kedung Mang Asman. Akhirnya itu Mang Asman. Aya. Ilok. Mang Asman aya. Kuy, muskolot belum ya? Tah, kos ieu batur kula tah. Batur kula ngajabrak di mobil aja nang. Oh ayah kene Bang Asman. Tadi antara anak Kangjeng Nabi Adam aya nu kasep, aya nu gelis, aya nu mancung, aya nu pesek, aya nu jangkung, aya nu pendek. Dan kita Siti Awat. Ieu urang kasep gelis tapi anak nekos karari. Coba Kak ngomong ka Gusti Allah kunaon ieu anak sacitakan aya nu kasep, aya nu jore, aya nu jangkung, aya nu pendek, aya nu putih, aya nu hideung, aya nu bager, aya nu bloon. Kan orang boga anak teu bager kabeh. Kadang-kadang boga anak genep masyaallah nu cikal mah bloonnya sata kadang-kadang betul aya nu cikal bager nu bungsu tolol ya sata. Oh cak Gusti Allah Adam Hawa turunan anjeun engke bakal gumelar di alam dunia engke bakal aya nu kasep bakal aya nu jore bermacam-macam turunan anjeun. Cek Kangjeng Nabi Adam naon hikmahna? Cek Gusti Allah nu kasep hikmahna gasang. Balik terus aja. Nu kasep jeung nu gelis hikmahna gasang ngajaga kawibawaan dunia. Nu jore nu pendek hikmahna gasang itibar. Kitu Gusti Allah bedana antara nu kasep jeung nu jore. Ila hadirin jamaah rahimakumullah ternyata omongan Gusti Allah terbukti. Baheula di Basroh jangan teu Basroh. Irak tak Irak teh ti kiabas ka kakatuhu tah eta kan gubuk tah nya gubuk ieu kulan nu teu beak pikiran ieu pan baheula mah eta ti gubuk tapi cung jolongan kitu jasa jero nya baheula menyebut teh jolongan eta kuari kunaon ratanya rata sebab kula pernah beli kotok di pasar Kamis ragag kadinya geus tadi jokot deui eta kuari kunaon teu arti aing ya Allah ya Rabbi di Basrah Irak
aya awewe gelis lain lalagan gelis gulisna lain lalagan. Nah awewe ieu disewa ku tukang dagang, asal disewa ku tukang baju ramai tukang baju, disewa ku tukang makanan ramai tukang makanan, disewa ku tukang uduk masa apa keur diparut keneng geus pesen saking gelis-gelisna. Lamun disewa ku supir angkot, masya Allah, di tengah, di luhur, di harap, di tukang disambung pakai garobak, saking ku gelis-gelis sehingga jadi fitnah. Ngan pada saat hari taya jelema rajin ibadah ka Gusti Allah, seorang anak muda ibadah ka Gusti Allah, nyana ibadah terus-terusan, tiba-tiba kedatangan ku hiji makhluk Allah, cek jenazah ieu Yusufnya ja kasep lain, Yusufnya lain, Yusufnya lain, satu kula Jibril. Naon cirina Jibril? Diusaplah lalaki tersebut jadi sengit awakna. Oh, sengit awak. Begitu sengit tiba-tiba ngadeuk wajahnya berubah jadi kasar, wasep we balaga. Nah diri itu aya awewe gelis, kuari aya lalaki kasar. Awewe gelis disewa ku tukang baju, nu lalaki kasep kuari disewa ku tukang baso, nunduk meuli bingung, ka baso apakah baju, ka baso apakah baju. Akhirna misah awewe ka tukang baso kanu kasep, lalaki ka tukang baju kanu gelis. Ja emang kitu bae lalaki mah kitu bae, kodratna lalaki mah datang ka maot resep bae ka awewe, resep bae. Mantakan ibu ulah salah, lamun boga salaki resep bae ka awewe eta mah kodratna. Betul Pak? Betul Pak? Misalkan ditanya, Kak ulah nganjang bae tuh kodrat. Sudah batang kana. Sepenting ya. Tiba-tiba awewe tersebut ngundang lalaki tersebut, diajak kumahina ka imah nu sepi. Cek awewe, Kak urang kuari duaan bae laju. Kakak kasep kula gelis, asana nu kasep kejeng tu gelis geus ngahiji di hiji imah. Jele bibir kula, jele irung kula, jele bibir kula, jele irung kula. Lalaki tersebut langsung bareng, langsung lompat manehna ka WC di imah tersebut, ngicen buang air besar, diulet-alet ka awakna. Cak kapan ka dikieu? Edan nya, mohon kula mah edan. Ya Allah ya Rabbi, hadirin jamaah rahimakumullah. Ye lalaki nu kos kieu engke di akhir zaman di poe kiamat nu bakal diteangan ku Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Hartina lalaki manehna geus boga pasangan, geus boga pamajikan, aya nu ngagoda awewe sejen, manehna tetap memilih istrinya orang seperti kos kieu nu bakal diteangan ku Nabi Adam. Nyana geus boga pamajikan, dirahayu ku awe tidak pokoknya di hati aing sarewiti. Padahal manu ngarayuna, padahal manu ngagodana lain lalagaan awe geulis teu daek. Nah
ia mempertahankan pamajikan nyana teu kagoda kula awewe sejen nu kos kieu bakal nu pertama diteangan ku Nabi Adam alaihi salam. Akur tante jeung salaki urang. Akur teh coba kira-kira ke Kangjeng Nabi Adam kau bawa bu neng cek bahasa orang mah engke kakak mah resep jasa kalalaki lamun manehna geus boga pamajikan nalika aya awewe geulis lempang manehna nutupan matana. Insyaallah insyaallah urang mana tak budak engke aing bakal hewa jasa kalalaki geus boga pamajikan tapi teu eureun-eureun nganjang. Nah ieu sing hade perhatikeun ka urang picung engke di akhirat Kangjeng Nabi Adam bakal milihan anak incuna di antara nu henteu kapilih ku Kangjeng Nabi Adam lalaki tukang bobogohan. Kontrak ya Allah ya Rabbi ilah betapa poharana naon boga abal naon eta lalaki tersebut sampai kepanggih ke jeung malaikat Jibril sampai diusap sampai awakna senggit sampai kasep nyana amalanna teu pira ngan ukur Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Nabi salam ya Habib salawatullah alaika asraqa badru fadafat minhul misla husnik ma ra'ayna qatu ya wajha sururi Allah ya Nabi salawatullah alaika. Hadirin jamaah rahimakumullah, urang ngariah-riah para pejuang anu ayeuna gerben tempur di Palestina. Urang doakeun mudah-mudahan dipasihan kasalamatan, dipasihan kesehatan, dipasihan kemenangan, jeung mudah-mudahan dihancurkeun sakabeh musuh Allah ku berkahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan teu kudu heran hadirin jamaah rahimakumullah, Palestina mah Palestina, kula ngomongkeun Palestina lantaran ku ari kerame jelema ngomongkeun Palestina. Palestina mah terus bakal perang karena di akhir zaman Palestina bakal jadi kota pangmakmurna saalam dunia. Ibu kota dunia bakalna pindah ke Palestina, kamakmuran bakalna pindah ke Palestina, politik ayana di Palestina, ekonomi bakalna aya di Palestina, sagala nu aya di alam dunia bakal ayana di Palestina. Di Palestina kuari eueuh kacapi, aya eueuh ditunya eueuh asana lah
lamun kakana kocapi teh sekarang sentul dia nyaho ke dekat sentul engke buah-buahan nu aya di alam dunia kumpul kabeh di Palestina kacapi sentul darawak jarujuk kingkip termasuk kawista bakal kumpul kabeh di Palestina sahaya di saat Imam Mahdi radhiyallahu an jadi pemimpin Islam, jadi pemimpin di alam dunia. Batakan tuh hari ku Gusti Allah hayu baik kitu dikitukeun ku Gusti Allah sebab engke manehna bakal jadi negara pangmakmurna alhamdulillahirabbil alamin. Coba atuh kira-kira tanah Palestina mangke bakalna lebuna bakal sengit emas intan berlian di Palestina bakal diampar-amparkeun engke di zaman Imam Mahdi ieu jadi suri tauladan pikeun urang sadayana berarti lamun hayang berhasil harus berakit-rakit ke hulu berenang-renang kemudian matakan mun urang hayang sugih moal sugih lamun teu susah heula mun urang hayang berhasil mal berhasil lamun teu capek heula mun urang hayang boga nanaon moal berhasil lamun urang teu ngerahkeun sagala kemampuan ialah tanah Palestina jeung engke padang mahsyar insyaallah ayana di Palestina sampai Damaskus sampai Syria engke bu orang ieu kabeh bakal ke Palestina hayang ke Palestina Pak urang ieu kabehan bakal ke Palestina kabehan dek urang Cilongok ke dek urang Picung ke dek urang Gubug ke dek urang mana bae bakal ke Palestina urang kabehan bakal ke Masjidil Aqsa saha jelema anu ziarah ka Masjidil Aqsa bakal dihampura dosana ku Allah hayang ka Masjidil Aqsa hayang urang lamun asup ka Masjidil Aqsa dosa urang dihampura ku Allah sedangkan urang kabehan bakal ka Masjidil Aqsa alhamdulillah piraku ji ongkos nanti mahal iraha ka Masjidil Aqsa nalika urang set dicabut nyawa roh urang bakal dibawa ke Masjidil Aqsa naon ceuri bungpae nah karena di Masjidil Aqsa aya taraje menuju langit dan roh-roh jelema Islam bakal dibawa ke Masjidil Aqsa set urang bakal dirinya euleun heula di taraje urut Isra Mi'raj jangjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang bakal nyele oh ieu Masjidil Aqsa tak idinya karak ditaikeun ka langit cus sanajan urang Picung bakal dibawa ke Masjidil Aqsa besi teh percaya ti heula ge ilah hadirin jamaah rahimakumullah sekelumit tentang Masjidil Aqsa tapi gilang kitu ke Masjidil Aqsa mah titipan Gusti Allah pikeun umat muslimin muslimat urang mah jauh ti dieu ngan ukur bisa ngadoakeun mudah-mudahan aya dina kasalamatan ti Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin ngomong-ngomong iraha ari Imam Mahdi turuna ngan sing hade ka urang dieu ulah salah paham Mahdi di dieu lain anak Haji Tapong eta aya teh musolah eta Imam Haji Tapong dari mana ya da kitu eta mah Mahdi eta tuh Haji Mahdi teh mah botak emang botak itu ciri na dek turun Imam Mahdi mah
hiji nalika lalaki geus teu bogoh ka pamajikan cirina geus teu turun Imam Mahdi lalaki manehna geus boga pamajikan teu eureun-eureun ulin awewe ciri Imam Mahdi ciri kiamat kudrat kekeh ya nama kodrat we kadua ciri dek turun Imam Mahdi bila mana masjid dijadikan tempat hiburan bobogohan di masjid joget di masjid jaipongan di masjid naudzubillah min jalikna ieu geus tarere tapi alhamdulillah di urang mah di dieu masjid-masjid masih terawat di masjid-masjid di musholah masih ngayakeun pengajian itu insyaallah masih jauh keneh kana datangna Imam Mahdi amin ya rabbal alamin jeung deui di antarana cirina jauh keneh datang Imam Mahdi bila mana seorang salaki masih daek ngusapan sirah pamajikan mun lalaki daek keneh ngusapan sirah pamajikan saya jauh kene komo lamun aki-aki jeung nini ngusapan saya jauh kene saya berang diambeun hapep di antara nu jauh kene lemon salaki masih daekeun ngusapan beuteung pamajikan nu hamil boga pamajikan rendah ku nyari di usapan beteungna masyaallah usaha ya usia jauh kene engke nalika menjelang Imam Mahdi datang awewe pamajikan urang rendah padahal pamajikan urang bakal nudingnya ka pamajikan rendah ku saha sia kak rendah ku saha sia ku kakaknya nah kuarima alhamdulillahirabbil alamin di urang masih keneh loba nu reuneuh nu ngusapan pamajikanana mantakan untuk menjaga datangnya lebih cepat Imam Mahdi sing sering-seringlah ngareuneuhan pamajikan alhamdulillahirabbil alamin iyalah hadirin jamaah rahimakumullah ke Imam Mahdi nyanang ngurus Palestin saenggeus diurus kumaha Palestin maka kepemimpinan bakal dipasrahkeun ka orang Yaman Imam Mahdi cicing di suatu tempat berzikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ngan ingat nu kurang perlu diperhatikeun saat pemanggilan pasukan Mahdi Imam Mahdi bakal ngagerokeun picung engke urang picung bakal nembangalan lebaik ya Ahmad bin Adillah lebaik wahai imamana al-Mahdi khalifatullah urang picung bakal nembalan awewe lalaki bakal nembalan sanajan geus maot urang geus dikubur di picung kuburan di mana kepuh nu nabadan sok rame teh kepuh lebaik ya Mahdi huda gum biiznillah kadia menuju Palestina engke beroh-roh bakal hararudang begitu hudang aya nu bisa berangkat aya nu teu saha nu bisa berangkat ialah ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala nah ngan di antarana aya nu ngedang wae tepuh picung hudang ieu gendeng hudang Indonesia nah lamun mahina ti kuburan bisa hudang bisa nangkung insyaallah ieu bakal selamat di akhiratna
Tapi lamun ngedang baik ya ngedang baik iya bakal cilaka engke di akhirat saha ieu bakal hudang bisa nangtung bakal ku Imam Mahdi wahai picung halo nu ngagupay ngangkat leungeunna engke urang picung nu bakal diselamatkeun ku Gusti Allah adalah jelema-jelema nu waktu keur di dunyana sering datang ka pengajian. Alhamdulillahirabbil alamin urang datang bae ka pengajian ku Imam Mahdi digerakkeun halo juga sini dong nggak bisa kadieu cek Imam Mahdi nah engke aya nu bisa hiber aya nu teu bisa hiber tapi urang keur kalambaikeun leungeunna bage insyaallah bakal diselamatkeun di akhirat amin ya rabbal alamin engke Kangjeng Nabi nyelekeun di Madinah po injo aing ngagerakeun urang picung Kangjeng Nabi nyelekeun kieu ih ku ngardang bae tuh urang picung sebentin uduk bener ya Allah ya Rabbi lalu orang picung lararangtong maka Kangjeng Nabi bakal muji ke Gusti Allah hamdan syukran lillah ya Allah nuhun Gusti ternyata didingnya aya jelema anu ngembangkeun agama aya jelema anu nyangan lebur aya jelema tukang magahan berarti eta urang dinya ahli sorga kabeh amin ya rabbal alamin. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah seetik sekelumit tentang Imam Mahdi walaupun insyaallah Imam Mahdi mah masih jauh keneh datangna ngan terakhir pepeling ka urang sadayana di akhirat di neraka jelema diuk kieu bae ditanya ke malaikat keur naon mang tu bogo cek malaikat atuh ngunculung bae kadinya ka neraka tah bogo ku lagi hayang nama kadinya ragag ieu mah kula diragagkeun henteu disalamatkeun henteu urang mana kitu mang cung ya Allah aya jelema ditongkrongkeun ku Gusti Allah di bibir neraka ragag henteu salamat henteu suwe kan lamun ragag mah jelas ahli nerakana berarti terhitung nyana waktuna apakah 1 tahun 2 tahun 3 tahun andai kata di nerakana 100 tahun berarti kan lamun setahun tinggal 99 tahun deui ieu mah teu jelas ka neraka henteu salamat henteu teu jelas kan teu ngeunaheun hirup teu jelas betul ari cincin dibikeun ka awewe ngalamar teu daek teu jelas ya Allah ya Rabbi akhirnya nanya ke malaikat wahai malaikat coba pangbejakeun ka Gusti Allah kula ieu deuk dikanarakakeun kanarakakeun atuh sakalian deuk disalamatkeun Masya Allah ieu mah cek malaikat atuh ngagebrus besi sorangan bogoh teu bisa suku kula kaku cek malaikat daek dipangku ku kula mangga terserah diangkat ku malaikat ternyata teu kaangkat beratna lain lalagaan coba pangbejakeun ka Gusti Allah ikulah nasibna kumaha akhirnya malaikat demi jaga Gusti aya hamba Gusti nasibna kitu ka neraka henteu selamat henteu cek Gusti Allah anu mantak ku aing teu dikanarakakeun lantaran eta jelema teh tukang salat lantaran eta jelema teh tukang puasa lantaran eta jelema teh tukang ngazakat lantaran eta jelema teh pernah munggah haji ke jeung umroh tapi kunaon cek malaikat Gusti kunaon tukang salat tukang ibadah diteundeun di bibir neraka cek Gusti Allah lantarannya na boga kasalahan nu ditibake karesep ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon kasalahanana eta jelema ternyata teu pira kasalahanna nyana waktu di dunyana sok galak ka pamajikan
Masya Allah sholat mendeng-deng ngaji deng-deng ngan ka pamajikan dasar jauh aji timang sayur asem salah ngasupkeun doang lain uyah nu diasupkeun dandahan endrin salah saeutik marah jengkel Masya Allah ngacaprak lagi babi bangsat keur diri pamajikan nah cek Gusti Allah gara-gara eta tah gara-gara eta aing teresep jasa karena Nabi Muhammad teresepkeun jasa kalalaki nu tukang nyarekanan pamajikan mantakan wah denge tah denge ya Allah akhirnya cek Gusti Allah guys ayeuna kulantaran hina Gusti Allah salamatkeun ku anjeun wahai malaikat akhirnya diselamatkan ku malaikat ternyata begitu lempang di sisi neraka aya keneh nu nasibna seperti kos kitu urang mana ya picung keneh kunaon kos acar jeung sia nasibna ka neraka henteu nah henteu saha ieu oh ieu jelema teh tukang ngaji sarua tukang sholat sarua tukang ibadah sarua bahkan teureun-eureun maca Al-Qur'an tapi ternyata nya waktu di alam dunia boga kesalahan nu henteu dipake karasa ku Kangjeng Nabi nya eta lamun salaki ngomong awewe tersebut nembalan Masya Allah lalaki mah ngomong sakatanya terus ngeceprek ya Allah ngomong di kelebaran masih hade di kelebaran dia lamun di kelebaran Masya Allah pak eta ngomong ku salaki ngina teu narima dibelikeun baju beureum ngomongkeun ka salaki Masya Allah Kak atuh kira-kira kula dibelikeun baju beureum mah deuk diadukeun jeung sapi dibelikeun baju hejo Masya Allah ngomong deui bae Pak emang kula para pembe ngeceprek bae nembalan asal salaki ngomong nembalan nah ijil lemah nu kos kieu awewe nu kos kieu bakal digarang di narakana pan kuduna kos Siti Fatimah nalika Sayyidina Ali ngomong kan ngomong teh kudu kitu ngomong mah nu ieu ngomong nu ieu cicing nu ieu ngomong nu ieu cicing tapi kadang-kadang kan teu kitu urang mah ngomongnya geus ulah kapuri ya rame sosorean mah besi tabrakan ya batur geus selamat kabeh Kak engke sen kapuri mah geus sepi ngeunaheun tukang bakso lagi sebalik sepi maka dasar we ngomong atuh Kak dek ngajak dek moal gablek duit tante sebenarnya ngeceprek sampai salakina Masya Allah ngusapan dan astagfirullah nasib aing meureunna tak iyalah hadirin jamaah rahimakumullah di antara hikmah maulid Kangjeng Nabi Adam alaihi salam ngomong ke Kangjeng Nabi wahai Muhammad anak incu aing nu umat sia nu bakal panglobana asup ka sorga amin ya Allah ya rabbal alamin mudah-mudahan nu diomongkeun ku Kangjeng Nabi Adam adalah urang sadayana amin ya rabbal alamin hadirin rahimakumullah sakitu nu kapihatur hampuratina samudaya kelepatan besi aya kata nu kurang berkenan di hati mohon dibukakan pintu maaf anu saluas-luasna samemeh ditutup ku salam urang ngadoa heula babarengan amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima salli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wal abdu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.